Haji Maulida anu janten naraton drama. Isuk-isuk ngadahampar kisah digolekan dina meja tepangkeun abdi derisa anu gaduh sawah lega. Kalaun mencarikan patir di pasarna make bumbu sasak tepangkeun kuringan ini manajerna ibu derisa. Cikampek kabanjaran di jalanan dari pantak tepangkeun si kuring juan anu gaduh sawah sapetak. Kalau ningali penyu balikna ka Cidra tepangkeun si kuring banyu anu sakieu di sawah. Sore-sore nginum kopi ningali kebros ka papan tepangkeun nami Abi Lupi anu sok di sawah sareng Kang Juan. Di hiji desa nyaritakeun juragan sawah anu agul jeung sahiji urang warga biasa anu gaduh sawah sapetak miboga 2 pagawe anu getol. Isuk-isuk juragan sawah jeung manajerna keur mantau anu gawe di sawahna. Jual weh ningali pagawe Akang Juan anu getol buku atuh badatangan anu gawe teh. Duh, sawah sapetak oge meuni royongan. Meuni karunya kitunya, Bu. Daripada cicing di imah mending di dieu menang hasil. Awi belapak beletak padleungna ka jalan raya teu pira sawah sapetak moal meunang hasil loba. Motor mogok di Ciuyah tita ngabonceng budak reptil. Kajen teuing saeutik mah nu penting aya hasil. Bangkawara jadi jelema teh urang beuli sawahna. Atos lah Bu, enjing deui urang ka dieu urang pendakan nu gaduhna. Poe isukna juragan sawah jeung manajerna ngadatangan langsung ka anu boga sawah. Oh iya, nu boga sawah teh. Aya naon Ibu juragan ka dieu teh? Juragan derisa bade meser ieu tanah. Sanu bade ngajual taneuh kieu, kuring mah teu ngajual taneuh. Sok hayang dibeli sabaraha ku kuring. Temponya di ujung ditu nepi ka dieu ayeuna sawah milik Ibu juragan. Ulah hayang punta-penta komo deui ka unggal jalma, ulah sok agul ku harta komo harta mah teu salawasna. Ulin ka imah Pak Opik budakna keur main suit jadi jalma ulah sok munafik jiga wae teu beuki duit. Aduh ibu-ibu bapak-bapak. Tong parahna di dieu, isin ku balarea. Atos Bu hayu kurang tepat ayeuna mah waktosna. Si ibu juragan jeung manajerna hayang meuli sawah anu sapetak teh. Atuh ngadatangan deui ka anu boga sawah. Duh, meniti iseun kieu tulus wae kitu sawah ieu teh rek dijual. Balik sakola ka imah, di imahna aya emak, jadi jalma ulah sok sarakah, kudu saling kasasama. Kapameran nonton kuis, teu hilap main catur. Ari jadi jalma mah ulah sok egois, kudu bisa ngartikeun ka batur. Loba omongnya. Aduh. Astagfirullah, Bu juragan. Sabaraha poe saenggeus kajadian harita teu datang deui si ibu juragan sawah teh. Isukna aya kabar si juragan sawah teh terus ngantutkeun. Aya naon jang ka dieu cali? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ibu juragan nu kamari ka dieu teh. Terus ngantunkeun. Innalillahi Pak Kukus budak mangnana di mana di tukangan sakumaha eta jalma urang kudu ngadoakeun. Pak. Nonton kuis. Mana? Nah, urang lagi di dieu. Imah mending diuning. Ka imah Pak Opik kamu belum kena aku tujuan. Naon jang?